Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Puji sinareng syukur urang sanggakeun kadat ilahi Robbi Allah lubur ijati nu mana rahmat sinareng hidayahna urang sadayana tiasa kempel di ieu patempatan kalayan sehat walafiat. Kalayan awagal sakedap simpuring sejak ngawilujengkeun ka Damas Kabupaten Bandung anu setiap tahun ngagelar ieu acara. Mudah-mudahan di wilayah Kabupaten Bandung khususna bahkan nguping aya nu ti luar Kabupaten Bandung tiasa lahirna para patandang atanapi peserta oge nonoman-nonoman. Orang
Citarum caina herang Koko jayan teteleman jeung batur sarukan sukan nalika apa nonoman Citarum pikan sepelajari tebenang tepeti etama zaman baheula akhirna geuning geus beda Citarum loba caina batur babarengan ngajaga Citarum urang gotong royong balikeun kana asana Citarum caina pipanyak Citarum lain pamicenan limbah Citarum lain pamicenan runtah Citarum kudu mayeng dibebenah Citarum sangkan enak tumanina kasauran abah tongga gabah micen lima kitu program pamarentah ayu batur babarengan ngajaga Citarum urang gotong royong malikeun kana asana masih dihendak tangkal kiara gunung nu itu tuh di lebah hasilmu didinya kuyun
urang dijaga pokoknya yang tenggelam jeung batur sarukan suka nalika abah nonom
Oh, aduh. Kumaha teh semangat keneh? Teh suatana semangat ya teh. Sekali teh semangat. Lanjut ulah. Lanjut ulah. Mana suara nu lanjut? Kurang semangat. Lanjut ulah. Lanjut. Mana suarana? Asik. Tah cenah, mana ya Pak Erik mana? Ayo maju. Ayo ayo. Ayo ayo. Sumangga ka Kang Kiki Agung diaturanan kangge masrahkeun piala kangge pinilih pasukan Pasanggiri Pop Sunda Damas Kabupaten Bandung. Kategori Yuswa 15-18 tahun kategori pameget atas nama Mudila Hadiar. Atas nama Dadang Husaini kangge pinunjul katilu kategori Yuswa 10-14 tahun kategori pameget Salman Riyadi. Kangge pinunjul kategori istri Yuswa 10-14 tahun atas nama Putri Rahayu. Pinunjul kategori istri Yuswa 15-18 tahun atas nama Salma. Pinunjul kedua kategori pameget Yuswa 15-18 tahun atas nama Adam Jailani. Pinunjul kedua kategori pameget Yuswa 10-14 tahun atas nama Wawan Maulana. Pinunjul kedua kategori istri Yuswa 10-14 tahun atas nama Naila Putri Aurelia. Juara kedua pinunjul kategori istri Yuswa 15-18 tahun atau kahiji kategori pameget Yuswa 15-18 tahun atas nama Maudila Hadiar.
Kategori kahiji pinunjul kahiji kategori pameget yuswa 10-14 tahun atas nami M. Ariel Sidik. Pinunjul kahiji kategori yuswa 15-18 tahun atas nami Sofi Yanti. Pinunjul kahiji kategori istri yuswa 10-14 tahun atas nami Kania Naila Anggraini. Masih dihandap
pengen